Mohon. Ya sepatu ieu hakah dihakan tah. Tah geus ieu mah bener katipu ieu mah. Assalamualaikum Kang. Salam. Pada kalau sepatu tiasa. Biasa. Ya habis itu biasa gitu. Biasa insyaallah. Yang bisol. Kita para gidamel sepatu teh geuningan. Nyaa. Yang ditamblosan deui biasa dianggil deui. Ieu mah moal biasa disol ieu mah Kang. Kedah dihakan ieu mah. Moal biasa. Mun kedah dihakan Kang tiasa teh kesel. Biasa mun Oh, ieu mah. abi ieu hoyong disol. Kan ieu mah tos ieu ya geura tuh potong. Ai potong ge mah kedah digentesan. Oh, ieu hoyong disol gitu di dangdosan abi Kedah biasa dihakan dianggil deui, deui. kedah dihakan deui. Dihakan kumaha ai akan. Yo, ieu teh sepatu. Reksak hoyong disol, kalah nitah dihakan. Kumaha ai akang? Kedah nganggo hak atuh nganggo hak dihakan gitu dinten kala gerak. Ai wanita dihakan gitu teh. Saha we ngahakan sepatu atuh? Tah kedah nganggo ieu deui ieu mah Kang ieu teh. Mohon. Resepnya. Ieu mah Mohon, resep mana ieu nana teh hakna teh. Mohon disol gitu. Hoyong disol bidang dosa. Mohon kana mah disol. Ayeuna upami tras disol ieu kan ngesol naon abdi kitu ieu mah. Ini sol sepatu nang sol naon je? Ai akang kumaha? Ieu ngesol nama sepatu. Oh, nang sol sepatu. Maksudnya jadi dihakan gitu. Ngartos dah Kang. Tapi aku sepatu dihakan atuh. Sanes dihakan Abi eta. dihakan. Sanes dihakan eta janten. Di tah kitu tah dihakan tah. Saha nu ngahakan sepatu? Akang ngahakan sepatu. Iya geus kieu ya tinggal itu. Mohon. Ieu sepatu ieu hakah dihakan tah. Sepatu ieu dihakan ku akang gitu. Sok eta dangdosan gitu enggak bisa dipakai deui di sol. Sia tuh ngajelaskeun abi kumaha nya ngajelaskeun nya. Ngajelaskeun teh geus kieu bae atuh. Akang teh ngadangdosan sepatu ka dieu nya. Mohon ngadangdosan sepatu. Hoyong disol cenah nya. Ku abi bade ieu bade disol kita dipangasolkeun ieu teh mohon. Anu upami teu di nganggo haknya. Abi ngesolna naon kitu sabae tinggal lihat sepatu tuh. nang sol naon? Ieu mun ngesol sepatu ngan ieu atuh sok tinggal ku akang ieu handapan geus. Tuh tinggal meni rengek ieu. Nya ta eta hayang disol. Iya tinggal hak teh meni rengek ieu abi ngesol tuh. Mun nya ngesol kieu abi sok geura tayana ku abi disarankeun ieu gentos kitu hakna dihakan deui kitu Oh, tah. digentos hak. Tah eta Ngomong kita dihakan we pira ku abi ngahakan sepatu gitu tah. Ayo akang. Oh digentos hakna. Mun digentos Nya sok. kitu maksudna digentos hakna. Sok ke disol. Aku abi ka ditos dicarioskeun pasti disol Mohon, gitu gitu. digentos handapna. Mohon. Bade. Bade. Sabaraeun kira-kira biayana ai tiasa disol. Biayana teh 100.000. Wah, mahal-mahal ting 100.000. Biasana nginep 40.000. Terus 40.000 tah sok. Handapan geus awis Kang. Sabaraha tuh ulah 100.000. 40 biasana ge. Dah handapan apa awis teh ayeuna mah ku sum corona geuning jadi naraek. Corona mah di ditu di Cina Da. naik naon naik Nya, bus. nya ai corona nama di Cina. Ski bela di pas 100.000 dah lamun dicicil mah mahal, ya na 60, ongkosna 50 jadi 110. Cicil kumaha? Misalkan akang meser ieu na ye. Mohon. Sok meser ieu na. Oh, 60.000. Ayeuna ongkosna 50.000. Jadi sabaraha? 110 ku abi Aduh, jadi dibuleutkeun. leuwih mahal gitu mah. Apaan mun ca abi ge mah tah ku abi diteraskeun bae dijikeun dibuleutkeun 100.000. Terus atuh kieu we, ieu sabaraha hargana? 60.000. 60.000 mohon. Tah ieu geus dipeser ku abi. Abi artosna 100, aya angsulna. Aya Aya, tah geus angge heula angsulna mohon. Tah ieu hargana 60, jadi abi kantun nambihan 20.000 deui. oke. Dan paham kumaha mana iya non. Iya, Kan ieu harga. teh ieu teh 60.000 nya Kapan kan. uhun, ieu teh 60.000. Ongkosna teh 50.000. Nya jadi 110. Jadi 110. Nya sok ieu dipeser heula ku abi ieuna.
Angos abi teh 100.000. Mohon. Akang aya angsulna. Aya. 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 Tasok angge heula angsulna nu 40.000. Jadi meser ieu teh 20.000 deui. Oke. Gitu. Kelanya Kang kela. Ngemut teh lah abi. Sok ya di kesan ya. Nampa duit teh acan. Kudu. Kumaha sok. Kumaha ieu teh? Abi bingung ya, abi bingung. Kan yo Akang ieu teh teh di kan, peser ku abi Mohon. 60.000. 60.000. Terus abi teh ya 100.000 ya, harus abi teh ya 100.000 ya. Heula cicing kudu epi cokot bae. 100.000. Akang aya angsul 40. Aya. Ayanya, tak sok angge heula angsulna. Abi kantu nambihan 20 deui. Jadi ieu 60.000 dipeser ku abi. Dangdosna 50 jadi 110. Gitu. Pagi aja. Sok. Oh, jadi akang teh DP meureun eta teh nya. Di kesan ku abi. Lah kieu bae lah, bae gampil da abi pusing gitu mah. Kieu aja. Terus wae akang ka dieu dongkap bade ngedangdosannya kan. Mohon kadang dosa sepatu. Bade ngesol nanya. Mohon. Dai disol kan ieu tos tetiasa meureun ku abi dikasih solusi. Nah, ieu sok Mohon. ieu gentos. Mohon sok gentos. Pangaosna 100.000 nya. Pahamnya 100.000. Pangaosna gitu. Aya akan 100.000 jeung 110 gede mana? Tuh wias ku abi lah di korteng da abina pusing geuning nu tadi mah nu cara akang kitu mah abi pusing. Nya sok atuh 100.000 we gitu. nya. so Berarti abi 100.000. kari nambihan 60.000. Nah, uhun bener. Gitu bener. Berarti abi ngangsulan 40 nya. Jangan kaya 40 angsulan. Tuh punten nya Kang abi tadi teh pusing. Mohon. Kan tadi di akang aya 40 gitu. Iseun geuning jadi. Ada biasa ikut corona mah. Di enjing geuning ayeuna we nundutan. Pusing jadi sok teu konsen. Ketika akang 40 nya. 40.000 mohon. Tuh punten Kang nya. Wios lah ada biasa ikut corona mah. Punten kitu. Depresi geuning. Terus kieu bae lah abi da isin ku akang nya. Oh, Isin kita di 40 nya. Oh. Abi pasikeun we 10 na jadi 50. Oh, di diskon 10.000. Kayak anjing ya rencana. Mohon atuh hatur nuhun pisan Oke, kitu mah. insyaallah sisiangan lah sisiangan. Mohon lah anjing abi ka diri atuh nya. Mohon gitu. Iya ditampinya. Mohon mangga hatur nuhun kitu mah. Sami-sami. Assalamualaikum. Anjing dicanda. Mohon mangga Mas. Oke. Jadi 100.000 urang mulangan 50 tapi lunas. Wah. Bingung. Kaditu teh. Itu teh mere 100. Urang mulangan 50. Berarti ngan 50.000 iya. Wah, katipu ieu mah. Tuh nomorna teh. Bodoh bener. Urang nu bodoh itu nu pinter. Enggak sih mah bener katipu ya mah, katipu. Bosnya katipu.